Duh, marah anak teh. Seperti si orang teleponnya. Oh, di mana nih? Tadi atuh orang ngopi. Kau sok buru calana luar tatarannya yang suruh ngeratin wae. Bawa bolunya. Anu iraha bae geus bulukan ge bawa we, penting wae opieun we. Siap. Mana gila. Umpan efek jahe diberikan oleh Muhammad Rashid kepada gerakan yang dimiliki oleh Bruno. Kali ini pemirsa coba dia mencari posisi. Oh, umpan kembali pemirsa. Dan kita lihat bola masih dikuasai lagi pemirsa. Umpan kali ini kepada gerakan Bruno. Bruno! Ada dalam posisi offside Bruno. Masih Muhammad Rashid. Umpan kembali Muhammad Rashid. Muhammad Rashid! Oh, suka. Sebuah kontrol. Beka Putra. Masih Beka Putra. Beka Putra. Oh, Matlock! Sebuah flashing tadi dari Matlock. Oh, Beka Putra dengan gerakan yang sangat baik. Kembali kepada David da Silva. Beka Putra lagi pemirsa. Beka melakukan penetrasi. Beka Putra kepada Muhammad Rashid dan kita saksikan pemirsa di mana Super Dion. Sebuah penetrasi dari Beka Putra membuat Muhammad Rashid berhasil mencetak gol dan memecah kebutuhan yang terjadi. Menari Jaipo Muhammad Rashid menambah jumlah golnya dalam periode Liga 1 untuk Persib Bandung. Ini yang kita bicarakan tadi, harus berani. Dan Beckham justru yang berhasil dan berani melakukan itu. Dia melakukan gerakan 1-2. Pertandingan 2 kali 40 menit babak kedua, skor akhir adalah 1-0 untuk Persib Bandung. Aduh, teroponan wae ini teh. Tuh aing mau batur. Tadi teroponan wae. Tapi Persib menang ya bieunya. Persib menang teh asa ieu. Tibra sarenya Tibra bisa menang itu kumanya. Teuing dah. Nah, betul. No ya lah Persib. Nyala aja urang ieu. Di TV urang mah 2 hiji euy. Para balai. Tapi asa ngeunah bener Persib menang teh modal ngeunah dahar ngeunah. Tagala ngeunah. Nah, terus gue Meduaan Sekarang terang karasa. sih anak tuh nu lain lah ngajakan. tadi ajakan ya. Anton aya kuota di. Pan WA. Yang orang eta tetringkeun we. Tuh dah akhir bulan juga kieu mah. Tau Bawa berkuota kan mulai diaskeun kayak gitu. gering heula. Perlu disamper. Udah gering. Kalau telepon lah. Yang setengah medianya gitu. Misalnya. Hadiah Ini juga dia saha itu. kawan. Hah? Yang sare? Sekali we. Sekali mau bolu gitu nu. Ya siu beres ieu cenah balik di lemurna oleh-oleh. Segala diringkit, cau atah diringkit. Sampe segala. Bisa ada ka dieu we. Aya bolu gitu. Samper. 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 Anu grab we gitu. Kurang samper lah. Itu lepas nu udah jatuh cikal lah. Orang kadinya orang samper. Nya tungguan we. Ya gini ayah pantun aja pantun ini orang ngopi lah resep ujung Garuda Tapi di mana? itu di aja Persib tuh ya Rajo. resep gitu kan Persib Alhamdulillah. Sep. syukur itu di TV orang mah Ayah lagi dangdut. si Kuu cenah burut saragoan penting cenah Sikap pejabat wah sih eta. nah ini sebenarnya mah orang yang pengisi ku tetapi dah itu mah Ih, susah
datang ieu hararese jeung pantang Naon atuh? lila-lila Yo tuh. kalem we. Coba tur ge da jauh lempang teh tuh. Yang masalah jauh ieu teh penting. Urang ieu rek tahajud deui urang. Nah, guruan urang Bu. Naon gitu. Kumaha dah? Ya tuh ya obrolin. Lah ieu gitu. Ih si Deni ditelepon, di miss call kan dia. Nah, gampang. Ah, si Dedi mah da ieu. Ke di juru, saya teh sok pundungan, sok balik, saya teh ka mitoana. Si Deni. Oh, Deni. Menyesake Sok sok saya teh hararese Deni. Molor wae. Kok ada ngopi? Oh, sok. Ya. Gelingan ngarumpul. Molor aja molor. Dia teh tadi ngarumpul ya. Aduh, di subuh. Allah. Kan enggak ringkil. Dia beda di teh. Iya, iya teh. Enak dia. Asa bunga selalu Persib. Ngeunaan. Emang besok nih aja persibit. Balajo. Lain Balajo Sabano itu. Bilangnya Tilu. Tuh, nya cek aing. Jadi beda TV. di TV aing 7. Beda merah, beda ieu. Merah. Teh si ira. Cek aing meulina Miko Chiba. Ulah Samsung. Miko Chiba mah gede nilainya ge. TV pas ngagolkeun teh dangdut aslina. TV urang mah Sebelah bola, sebelah dangdut. Efek kudang sarena teh kieu dah. Yang gering deh. Sebelah bola, sebelah dangdut. Cing nah Persib bisa alus eta mainna nah. bukan hiji. Ya, Nah, mata halus. naon? Pamena Nah, 11. jeung Kiper. Kieu we tanya mah nya, ayeuna tanya ke Deni. Den dirinya nya jom bola. Nya Persib. Persib Balajo. Sa anu ngasupkeun. Si Beben. Kayak itu sih. Si Beben. Si Samili. lain aja tur derajat. Yang ada yang budaya. Wah, eta legend eta. Legend. Urang mah resep baheula. Ajak. Resep urang mah TV oge hitam putih kan eta lalu jadi mata tangga. Mau sebarak itu. Teu jamanan urang. Umur sabaraha nya den urangnya den. Teu jamanan. Nah, ke zamanana. Teu jamanan eta ajat sujarjat urang teh apa? Omana mah da leutik keneh. Berarti urang geus SMA teh si mah masih keneh. Kalau Jadi- naik ka eueuh. Dirinya SMA murah can akhir atuh dodo. Mungkin bisa dua. Berarti ke tukang. Begitu orang jadi resep karena ya bunganya Persib menang teh nya nama resepnya bunga. Mantap lamun eleh teh sabarang-barang teh bisa Persib menang bunga, Persib eleh pada ngomong ke ting kumaha nya. Geuing dari Persib eleh mah da urang teh da bisa resepnya. Resep. Gitu pemirsa, ieu teh tentang Persib urang teh. Kabeh resep Persib. Ari be nu ngagolkeun saha? Da urang teh lalajo. Kok sarean budak yang lalajo we YouTube. Lieur urang mah. Dari kesahanya Cintanya saha nu ngasupkeun? Zulkifli segala. si Wonder Lewis. Kemarin lu masih keluar. Oh, keluar. Pemirsa, punten, ieu mah rada kamileung ka PG. Maklum atuh dah. Saurang sare isuk rek indit gawe. Anu rek nganterkeun sakola. Anu rek SD aya, teh SD mah. Ari tadi masukkeun saha? Muhammad. Muhammad saha? Si Botak. Rasid. Heeh. Rasid. Den. Bener gitu si Rasid. Beckham melakukan penetrasi Beckham putra pada momen Rashid dan bila saksikan pemirsa di mana Super Tio. Ayo Bisa terpercaya dirinya nyala jo ayeuna jo. Bisa lah laju aja nih. Bisa. Siaran ulangan jam 2, jam 2 putih. Kan bae teu naon lah, nu penting mah urang ayeuna bungahnya kalau di Persib menang teh gitu. Pemirsa, Persib teu meunang teh da bunga urang mah nya. Tah, lamun misalkeun eleh, urang ge kudu ngadukung sebenarnya mah. Di kamari nah bet elehnya Persibnya. Lawan Bali. Tidak
Permainan tergadang atuh. Alulinnya Baulin ke Bali Ke resep. pantai. Jalan ke Kute. Apa geuning Kute? waktu ngalatihan. Ai kutu, Lain pernah teh ka Kute. ai kutu teh iya lain anu sok Ya, kagaro. Tama. Kutu. Anjing untuk bisa sare jadi bener ke. Kajeun bae aing mah. Primatan aing mah. Kan urang mah kutu teh anu sok teuning hurung nu dagang geuningan kutu. Oh. Lu mah hiung sih lu mah hiung. Jauh. Itu mah hiung. Kita mau nyeri huntu meureun. Nyeliut. Tapi naha Persib lamun ngalawan tim gede sok eleh. Pemirsa, saya mah heran. Kita ngelehan versi. Ngelehan. Oh, heueuy, lir ibarat meureunnya mun ngelehan mah lanceuk ka adi nya. Gitu. Ada bager Persib mah. Tim gede Persib teh. Nya. Cing Deni helai wae aduh naon nya helai we. Ieu tuh bisa ngajawab. Ngetes we ieu mah. Anjing. Si Den. Adi kiper Persib saha gitu. Kiranya Si Hermansyah. Hermansyah. Aing eta. Tahun sabaraha eta? Ya Herman sama pemain film Herman Peladi. Kan jago. Bandung Raya. Hermansyah jagona sebagus. Sipit. Iya pemirsa Indonesia banyak Bandung Raya mah nya. Aya ge nama Persib jeung Persikam. Iya mah bakal Kiper Persib. Nu ayeuna Si ieu ayeuna Ari Hakim Garis saha ngaranna sok. Si Yudi. Si Yudi ngan teh hadir. Aya Hakim Garis Yudi ngaranna. Yudi Seklek. Yudi Seklek. Hampura Yudi. Aduh, bentar. Yudi nah teh hadir gitu ya. Sebenarnya mah Yudi teh lebih ke pengetahuan Persib teh lebih jero Yudi teh. Yudi teh. Sanajan manehna can pernah coba yang bal. Manehna mah resepna sepedaan. Tapi tenan naon lah. Yudi gitu-gitu oke memang legendnya di Wah. sepeda namanya. Meng bal ge alus si Yudi. Alus eta teh disungkruk. Mudah 2 menit gue. utah. Tapi tenan naon 2 menit dicolok sih. Kita mah lain carita kasusnya beda deui. Ketika cair gua. Balik deui. Salah namanya ada. Ieu mah sok lalajo Persib. Tapi lalajo Persib teh tara tamat. Pabeuli jeung sinetron Ikatan Cinta ka ieu. Kapekina. Ieu mah sok nepi ka leweh wae. Nyempot di juru pantau. Mun ieu pas wae jeung pemilikanana. Pabeuli jeung sinetron oge sarua. Balik sinetron yang bola. Remote. Batu ribut lalajo. Tapi orang mah kirim kita perang. sangkap di orang mah sila sangkap. Make parabola. Tak lalajona teh eta we diulang deui gitu. Hotel kaset gitu. Tah gitu bagja urang teh nantinya lalajo Persib menang gitu teh. Jadi resep lah sing sugan gitu engke pertandingan lain menang terus si Persib teh. Kudu namun bener dirinya Persib sejati. Edek eres menang kudu didukung. Dari menang dijungjung, ari eres dicaci maki. Nyatana ada eta mah ngaranna ge da urang mah penggemar mah. Kalau eleh kecewa da memang geus resep Aja, aja. mah. Amun dirinya nu maenna kumaha tah? Udah mau anu nita. Belul ge hanteu. Entar wajin si Udi dia mah 2 menit colok. Ngajong Tinggal cair hukum. Keca kadang ka katuhu. Batur. Siga Anton kan main haritanya beres Agustusan. Aja sakali ngeusan. Siga panen ama atuh main oge. Mending ya. Mending dirinya mah 2 menit. BAK do lompatannya hungkul. Beunang henteu main bola henteu. Tapi kan menang. Yang itu. Nyala. Tapi misalnya mah contoh diturutan ieu mah. Sebenarnya mah ada atlet bola. Iya karesepna kana main bal. Ieu mah pangjagona di antara urang-urang mah ieu pangjagona main bal. Tapi teh nyaona naon di situ teh. Pokona mah dek teu nyahonanan support we Persib terus. Support Persib terus. Kurang resep cinta dupa. Tapi bae dengan kayuan tuh. Iklan dalam. Weh. Iya, oke sih jangan ngomong isu. Itu ngalewat tadi ya gitu. Mungkin ngobrol. Gitu. Ayeuna mah urang mah ayeuna ngobrolkeun di Persib we. Ku jamu lah geragan. Ciat we mah teu. Jamu. Settingnya jamu buat teh modal lah.
Ayo gini. Ada enggak semua doang kok sih. Dia kan syuting pemirsa tapi ribut kan jambu. Padahal ada jambu lagi ada baru. Tapi Taruh di dar. obat jadi beteng teh kan jambu. Emang bener. Ngan pas modal taruh. Tapi dah ieu mah orang memang tos biasa sih kaki itu riungan. Tengah peuting. Naon anu diobrolkeun. Kan ieu teh kan kamu tadi teh geus beres lalu Persib. Persib menang. Hari kamari eleh mah teh syuting gitu. Jadi pas menang, we syuting teh pemirsa. Bagja gitu. Tangke Persib main dari poe Sabtu. Di videonya Menang. menang saha. Menang. Ya kayaknya lah menang lawan saha lah. Coba menang. Kira-kira lawan saha ke? MU. MU. Lamat MU. Si Esen teh padahal pemain kulit Chelsea nya. Esa mereka kue anu di urang mah action teh pergi nguseup. Si Esen. Esen. Si eueuh. Heeh. Itu pemain Chelsea. Session. Dan hari Nangis dagang. Lontong. lontong kari. Oh, helm laga. Dagang. Sri di sini kayaknya di situ. Ini buka tambal ban. Ini sudah Relay atuh. Tangke orang lalajong ke lah. Sabtunya Sabtu. Emang jeung mana sok? cing prediksinya kumaha ieu Lain prediksi emang jeung saha mainnya. MU. MU teh naon sih? Madura United. Lain juga. Ingus. Lainnya. Itu pemirsa, gimana? Lalu Persib gimana pakai sarung. Deni mah tara make celana jero. Jeung adu Syarat kata mah. Kubal kabel. Tadi jeung leungeun ka jero. Mun abus teh anjing langsung Gitu. A few moments later. Tuh geuning Yudi datang. Mana wae atuh. Geuning Yudi. Oh, iya masalah. Mandu. Sarewa. Mohon. Ayo Tapi bayaran. Persib menang. cari ke di Badia cari. Sia geus menang bayaran tapi datangnya telat. Ayeuna kan ayeuna sih datang. Yun majuan atuh Yun, majuan. Yuk. Kamu Maju wae. Tah, ayeuna kan sih datangnya telat teh. Aku mah ayeuna bubar wae. Bubar. Kasihan deh lo. Pak, like and subscribe UU Lauk 22. Tekan Lonceng. lonceng. Subscribe. Pemirsa. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Aduh orang bagian naon ieu? Omat. Orang bagian naon? Subri deui urang. Ditelepon ku urang. Terus nonton cerita pecat. Terus? Untuk makan ditanya tuh.